Wah batur ya kemana ya batur can araya ka dieu ngarona teh baturan sorangan ya teh can datang gitu baru lagi waduh ceng ono gini gimana ceng ono aku mau ke radio radio lain aku mau ke radio anu teh aku mau disangka bang gitu teh bang naon bangkok aduh oh ini kemana ceng ono atuh nah aja radio pematikan kemana nama kecil punung atuh mungun oh itu mau radio teh naon aturan dia bau tapi bener orang ngedengekeun dongeng atuh naon wayah kieu mah wayang biasanya ge wayang bosen ngapoe penting sok itu wayang we lah dongeng sok dongeng ge ngiluan urang mah siap batur kemarana yuk Mas can kadari yo batur teh ting ka mana teh ting ngontrol ting mah ka dieu ting kermen beureun banyak men laki mentol aduh sorangan nurutan tadi batur capek tadi teh urang teh terus gawe beurangnya capek urang teh itu itu untung aya ceng ono ieu ka dieu yo maturan bisa sare nah mah kitu bisa sare hiji eueuh nu ngeukepan kedua pemajikan teangan deui urang dipiceun kabur eta mah jadi ayeuna mah maturan bau tapi bener kudu kitu meh haneuteuh urang ngajagan urang teu keung itu pernah ngedongeng tiiseun cicok atuh radio halus itu ya kade teknologi na di Jepang gitu ya di Jepang atuh tingali itu aduh tapi bener mau FM age radionya gede emang yo aduh hebat waduh wayang dongeng resep kan wayang osok kan dongeng hempek pengen sarame we lah kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng rame ieu. Saha ieu teh nu ngadongengna? Rasul kabaraya sadayana wilujeng bumi. Bajara di Losanara. Ayeuna urang teraskeun deui kanu dongeng anu sarajengna. Nyaeta mahona ti udag jurig. Burung rame di udag jurig mah. Lain urang mah teu kagoong. Masih kene tetep. Nara jurig dongeng ieu atuh. Tidak. Urang kadang-kadang lagi. Laut jarotan jeung sajagina sadadangukeun sadayana di jelema teu pikasan. Dengeko kasato ge dengeko dongeng ieu mah. Hebat kitu nya. Urang nyaritakeun dinu hiji film urang anu jauh ka ditu ka dieu. Gawe teh tadi. Gawe anu jauh ka Baghdad, jauh ka Libanon, anu jauh ka Amerika, mau jauh ka Turki mah. Tinggal tilu kilo deui ka Eropa. Macu urang dadangukeun dinu dongeng sarajeng. Nyeri awak teh repet. Anu ngadengekeun. Ye dengekeun mah uing ieu. Ngadongeng. Yang ngadongeng. Nah, orang keur ngobrol. Aduh, protes. Yeuna urang nyaritakeun hiji film urang. Ieu urang gawe aya jauh ka ditu ka dieu. udah kagok. Kagok kumaha? Dicaritakeun dina hiji film urang anu ngarona Durung. Terusan tapi aya anu ngarona aya kumaha? Abahune digaweun.
Di mana? Ayeuna urang itu ceritakeun orang maco pasir tugu Berapa poin ini nya? aya meureun ada dangu 5 poin mah nu marona di Sabaraha ya? Ujuri 70 100 woi uing teu di beneregi di kumarane di radio bluetooth Anjir ngaina debut. Aduh pek-pek ngedongeng mah urang keur ngobrol pegaweun. ayeuna urang ngawitan di dongeng sarajeng Tah, dongeng mah dongeng we. Urang mah ini hiji ngobrol. pilemburan kacirioskeun aya nu Di saha gawean? oh diteun kungsi lila Eta di- kungsi Pasir para Tugu. sawakuna geus dugi ka tengah peuting Pasir Tugu di saha? ulo ieu aya sora anu Mbak Adut nah hewas nyata angin ngagelebu ngilu mah nah yang kakargu si anginnya dari asa Dongeng lain nyata dongeng. oh tapi asa masih berat berita ka apa dongeng unet Sebar poeun ya. aduh Lain di Pasir Tugu sebar poeun. ah mah anggeus 50 poe Eta teh aya nu kieu patut itu tuh wah kiku mah 7 sabaraha teh? 70 100 Gelo. apa nih gajinya ke 70 100 mana orang ngewat Naik itu gaji segitu. orang mau diroyoh we da ubah di nunita Orang Hari uteuing Korea. tadi datang hiji makhluk aduh anu kacaritakeun ngoloyong dinu hiji tangka sampun hiji kakak anu kaya di daerah eta Untung oh itu talus ya eueuh sampul. Tapelun talus. tengah putih jadi tengah putih aduh Eueuh tanggal sampul di dia mah. hari caritakeun aya nu maki di luar aduh nah asam uring ka puluh manusia aduh dulu ya kidunya Talus. Tadi tanggal sampul tadi mah. Ngadongeng. tangga jauh dari dia mah ya naon ieu teh uy meuli keung kieu anjing si tompo kumaha Mah tulus mangilu ah. moy Mah. oh kan bae urang uy isi ini lawan gedung ke kurang Sorangan. wah suka setahun setengah kami ngagelebog bahaya Angin gegug. Rame dong, ya. Ngadengkeun ulahnya barong uy keun nyaritakeun dongeng aduh Oh, sok ngadongeng. dongeng Dongeng we ulah utama. oh teh aya makhluk nu pikasieun pamiarsa sadayana baraya rosanara gimana ya Ici tulak ieu kieu mah dongeng Dongeng. dongeng lain kasno apa ya orang ke Tuh, ini tuh pas kudu ngahaja. Cuna dongeng teh. aduh ngaceritakeun harita kuntilanak koloyong eta manehana nyampeurkeun ka hiji posalna anu warna beureum warna bodas lain ya apa une jeung otak kunon harita Tuh, ini adek tepikeun kang ngingihan sorangan tepikeun mah hitut pat kadepur baraya sarayana tuh batur. wah ada basiun lupa tuh berlakuan lagi mana lupa mana teh ora tuh bah yo aing teh sate gulkeun umpat aduh tuh Urang sare. Enek. sare Oh, ning balik daripada keung. oh pan urang tugas keneh kumaha Bae daripada jeung eueuh batur. sieun nya Sieun urang teu kamumpul kabur mana Sieun, lain kerobrok. aduh ayo bawa kandukan lumpat harita teh duanana lalumpatan baraya Tah, bakat batur kira lompatan. Urang oge urang sare. orang saya Ayo urang paehan. Kuman. kuntil ngaran paehan adalah jual radiona No, abah doi dijual mah atuh mending kabur enak mah. Cek tugas. urang kumaha sorangan atuh Nya mending balik itu. apa urang tugas kumaha sok sen cebu kontrol ke urang kumaha ngaronda Bae, mending balik mending balik keung. kumaha urang geus balikeun batur nah dua batur sieun sorangan komo ngadengkeun film dongeng-dongeng nu bieu